Gulub bersih hate dahar bae ai bersih hate mah wusul ilallah. Puasa bae ge ai hayang sugih mah moal wusul ilallah. Puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal wusul ilallah. Puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bejakeun aing mah puasa bae kitu moal wusul ilallah. Heh, salah sia ibadah kos kitu. Geus kumaha bae cek kana ulama. Dar. Dahar musdahar nama aduh mama ai kedai nama aja dak wali we sih begede nah itu nusun udah geus dahar ke pondok sore-sore dari dah jangan dahar wae aing irah dididikna cek dahar terus-terusan turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore bang dahar kabelah dina terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih. Aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae. Sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar peureum eleh careuh mah. Aya nya nama lamun seubeuh peureum bae. Sabalikna aya nu mun seubeuh buringas. Aya lamun lapar buringas geus kumaha karakter-karakterna mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya nu 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sapoe sapeting sakali doang daharna aya potongan maneh mah Juned segala sia mah potongan dahar ayo dahar bae cek Juned aing burung dianggap tukang dahar cek nanti dahar siapa dahar kobloh dina dicarekan moal wusul ilallah sia dahar bae mah Juned ambo cek jana ieu jasa ieu budak guru kos ieu jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi na ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah macarang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ilallah macarang dahar dongengna du dahar bae usul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang jeuh nya aya aing si kudu kumaha ieu teu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyidna maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae. Puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia geus puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia geus naon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia geus naon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Juned Allah nitahna ngan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun atuh mangga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mangga nu pusatna mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah iji saja nama Kangjeng Nabi mataksian dek puasa ka Allah dek teu puasa ka Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen guru Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Juned lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah hiji be Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah
kumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge geura ge tereh ge hayo dipetakeun Syekh Junaid teh cak Kangjeng Nabi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lamun tadi menyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam hukum puasa turun ayat eta teh tahun kadua hijrah sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah tahun kahiji macan aya puasa tahun kadua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam jadi diinstruksikan puasa tahun kedua sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun Kangjeng Nabi 10 tahun cokot tahun teu puasa 9 tahun. Jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun. Kuluhan nawakis kabeh 29. Hanya 1 nu 30 poe. Kangjeng Nabi puasa teh 29 hanya sakali nu 30 poe. Pikih. Ceritaan anak ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun geus lamun nyaho berarti kan berbicara hikmah lamun tadi berbicara hukum kaparduanana lamun carita kaparduan berarti hukum tidinya aya syarat jeung aya rukunna nah diijmakeunlah ku ulama ditinjau tina ayat kemudian ucapan Kangjeng Nabi jadilah sebuah ketentuan hukum ialah fikih wajiblah puasa syarat sekian rukunna sekian pembatalanana sekian ialah hukum tina hiji ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna asbab wurudna teu nyaho asbab nuzulna teu nyaho kemudian jadikeun syarat jeung rukunna go hese lain lalagan kudu dibongkar melalui usul fikih nah tarima asak bae geus urang mah ijma ulama mantek lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama boloon bohong deui nya dek dang tibana atuh jama maca Quran ge hese maca hadis ge atuh hese nyana ge sebenarnya mah hate leutik mah percaya ieu enggak embung ngomongkeun gengsi ka NU sakitu doang gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah urang-urangan urang mah ngeunaheun geus aya anu mangrangkumkeun imam kitu Syafi'i mau make Syafi'i lah hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui atek mana Hanafi bae gae dek make Maliki mah eta mah pokona mah mazhab anu opat mah mudawan silakeun tamang geus baik dek make nu mana-mana ge acenah urang mah dek pindah-pindah bae kumaha pindah-pindah teh poe ieu puasa teh dek make Syafi'i isuk make Hambali engke poe ka opat make Maliki poe ka 5 mah poe ka 3 make Maliki ka opat make Hanafi balik deui ka Syafi'i atuh mah becus mah aduh apa eta Habib Said Maliki Mekah nu mantang disebut Said Maliki eta teh nyana teh madzhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae nyana kadang-kadang sataun make Syafi'i kadang-kadang sataun make Hambali kadang-kadang make kitu Hanafi kadang make karak Maliki eta teh kumaherna dina madzhab maher dina madzhab urang mah urang hebat urang mah teguh dina Syafi'i bae wajan kuku mah Syafi'i bae urang geus kapepet-pepet ka karak. Geus kapepet ka karak urang. Neangan. Hebat. Sebenarnya ieu nu paling hebat bah. Nu koski nu paling hebat mantak diakui dunia ge. Urang Mesir ge urang Mesir. Anu manehanana hebat jasa ilmuna ka urang Indonesia mah. Tak. Angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i. Pajar pinter horeng nyahonangan eta tanah. Nyahonangan eta. Ya Allah ya Rabbi urang mah kuari dek munggah haji beda munggah haji bingung lantaran naon ieu kumaha toapna lantaran ieu batal deui aya teu jadi toap teh
lantaran toab kemudian batal lah teu kudu boga wudu lah cek jalan geus terus bae masa kitu sih sedangkan syarat atau apa kan kudu boga wudu ieu geus teu boga wudu ja batal di kan neuk mempertahankan sampai jamal bisa batal di kajian kumaha ge gampang kos kitu mah urang taklid ka mazhab Maliki taklidna tira sapaket taklidna teh kuduna wudu jeung toab jeung wuduna berarti sebab eta ta'alluq wudu jeung kitu kana toab kos kitu mah hese cenah sia mah dibere babari ge hese kana bae yo geus kieu tuh wuduna wudu Syafi'i nu bodoh mah engke toabna toab Maliki jang nu bodoh masalah jang nu bodoh mah dikitukeun ge hese kana bae aing mah cenah kumaha aing galot kumaha siapa ya tuh geus siapa itu bodoh bagus lah cenah pangeran batu geus ngahampura bae ka aing mah aing ku daek nage ka Mekah geus pohara sakeuna geus wah moal ngadengkeun kiai ngeribet sakeuna teh terus masalah teu mah kos jelema anu ieu teh anu kompetisi gara-gara calon lurah kemudian terepeh nu ieu menang nu ieu eleh akhirna nu elehnya masjid ibah heula ieu mah carita akhirnya iya masjid kan deket atuh kan dirinya make promosi woi dulur mendingan ke masjid dia anyar cek ngeunaheun dipake nage al jadid ladid walau kal hamid pan gitu amat tah ieu ngeunah ieu geus sarua dulur ulah sok ngahajakeun ka nu anyar geus bogo masjid urang mah heubeul kompetisinya na masyarakat supaya nu cak ieu ka ieu cak ieu ka dieu cak ieu terus bae woi mendingan kanu ieu cenah di dieu mah aya tahriman woi ngeunaheun di dieu ge aya sholawatan woi kompetisi ujung-ujungna kieu dulur ngeunaheun geus salat di dieu mah geus teu kudu wudu ngeunaheun sakeuna tolol teh jelema ya pokona salat kanu itu mah kudu wudu bae di dieu mah teu wudu ge jadi bae sakeuna teh masjid anyar mah geus nu narimana mah pangeran ieu geus asal asup salat beres atuh pinuh di dieu jelema barodo atuh asal datang kadinya salat teu kudu wudu nyampe ke deui masyarakat dulur di masjid anyar mah asal salat bae teu kudu wudu ngeunaheun pada tah hese tah kos kitu tah nisbat dinu bodoh mah ye ge kitu toab padahal mah gampang urang wudu ku arieu taklid ka mazhab Maliki urang belajar wudu Maliki sarua wudu mah jeung wudu sapengan pedah bedana nya nama ieuna doang urang mah ngusap sirah aingnya nama dikumbah nu mantaknya nama kumbah ge gitu lang zet tak adi kana sirahna beres jadi geus ka dituna toab amprok antal jeung awewe teu batal mazhab Maliki mazhab Hanafi nyan Hanafi nya nama antal jeung awewe teu batal eta kula waktu kamari ngainstruksikeun ka jamaah Maliki wabeh Maliki atuh ngahaja haji pen di masalah awewe teu batal masalah awewe teu batal terus sia mah oplok itu teu batal ge ulah dikitu-kitu teu bareres anak buah teh teu bareres kabeh ge Masya Allah nah urang lamun bisa mah geus bingungna ulah ge talpek teh kumaha nah pembatalan anak kan keluar ai hitut mah kabeh ge Hanafi bari kabeh batal ngising batal ulah kieu geus aing mah pas hitut aja sia batal henteu cak sante cak Hanafi hitut batal cak sia sia mah Hanafi urang lembur sia meureun itu batal kabeh lamun kaluar getih tah cak Syafi'i teu batal cak Maliki batal urang taklid ka mazhab Maliki terus kuntu urang kaluar getih atawa mimisan atawa titajong kan kaluar getih batal lah cak Maliki dah ketika urang kaluar getih batal hebat nyana tetep sia batal tak keluar getih aing balik deui lah ka Syafi'i atuh mikir batal sia batal talpek karana tadi ti Syafi'i ka Maliki ti Maliki barang keluar getih ka Syafi'i deui engke di akhirat cak Syafi'i teu sia lain mazhab aing sia lantaran sia geus kaluar ti aing ka Maliki sia cak Maliki lain sia ge cak batal aing sia kurang balik deui ka Syafi'i ieu kudu kumaha ni malaikat seret nerakakeun talpek eta teu beunang sama kos kitu mah di hiji pagawean talpek nah ieu mah keur carita urang lamun nyaho mazhab ngeunaheun deuk Syafi'i bae Maliki gae ngeunah
Justru ikhtilaful ummah rahmatun. Bedana ulama, perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan. Ku hari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan. Kunaon eta? Lantaran ego. Asa aing bae ka bae ulah asa aing. Oh, hormatilah. Ikhtilaf cak Gustur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar. Berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita. Eueuh masalah. Pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah sebab naon aya ke Fir'aunan pan urang mah mana ke Fir'aunan kunaon sia teu nurut ka aing eta Fir'auna ge urang mah ngaji teh lain kita nurut ka urang Allah geus sakitu ketika teu nurut ka urang mangga kadanan cara wali embung wauh jeung murid beusi naon beusi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere pan blon eta sabalikna wali urang mah bantak jara rawuh jasa urang mah jeung Allah nah wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kanjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leuleuskeun awak niscaya la nazara qalbuka ila Allah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ambuh laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab dina ngalaparkeun beuteung ngaleuleskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi safail qulub wa hab lana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh safail qulub bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan. Leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles seakan-akan urang keur menyiksa awak urang siksa awak urang ku urang beuteung laparan ku urang kemudian hate horenganan jadi bersih teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh ruh jadi suci taharatir ruh wasafail qulub nazara qalbuk ilallah ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah wa antasumu khairul lakum puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh ing kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun menawa anjeun takwa artina kunaon puasa eta supaya jadi takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima sugan aya perbedaan jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu akur wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun akur bae nu sugih jeung nu susah nomor kahiji nomor kadua bakal nimbulkeun talattuf tarahum sebab naon hate geus bening ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar awak leuleus hate beuki caang roh beuki bersih neuleuh urang ka jelema nu susah bari mikir horenganan lapar teh kos kieu mana teuing batur anu terus-terusan lapar timbul talattuf tarahum hayang mere nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plitan nu sugih tetep bae saplit-plitan nu boga tetep bae aya merena aya bae merena di bulan puasa mah sebab naon hatena keur diurus ku Allah teh betengna kurang di laparan awak leles mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang
kurang namun ditanya siapa puasa dahar tuh embung kurang sieun kasa ka Allah besi disiksa ku Allah eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat jelema ngalempre bae sia geus teu boga duit bae atuh dahar embung aing atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba teu aya aing mah teu kajenkeun teu berarti duit di bulan Ramadan mah kunaon emang sieun ka Allah eta kolbuna bentak teu nu sugih teu nu susah kumaha sia kunaon lapar non kitu ngaranna nyang heui bae lapar emang kunaon puasa atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah teu boga duit ieu nu teu boga duit tetep bae berarti di dieu aya naon ieu aya nimbulkeun keistimewaan jiwa orang sehingga orang tertata rapi jam kurang dideleukeun we deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui geus dihitungan bae neuleuh deui jam 5 sajam deui neuleuh waduh setengah jam deui gelas geus dikiekeun we gelas sia naon setengah jam deui diambean aing ngambean mah geus seger sagana. Suara jasa. Eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nu sugih, nu susah tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sehingga orang terdidik, tersiplin. Nu sugih, nu susah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah matak didinya terbagi engke bakalna puasa hiji aya puasa awam puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae adapun nu lain mah teu milu puasa mata teu milu puasa ceuli teu milu puasa malah mah makin bulan puasa makin dicocokkan nu make ka dieu teh tah naon ngaranna tuh pan sia mah nyaho je boga pan jeung osok mata dideleukeun bae ka televisi ceuli di pinuhan jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum zakar parji teu diima ngan sakitu doang puasa awam ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana sebab ieu mah puasa teh pupuasaan can ka asup puasa nu kos kieu masyaallah okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang muteran Baitullah henteu nyahoeun makna daripada Baitullah teh di dinya teh bait Allah rumah Allah urang teh keur jadi tamu Allah lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang berarti ieu haji zahir ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah batin urang kapanggih jeung Allah maka sikap urang bakal pinuh ku adab ditatalah urang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan beuh tawaf di soting kotrek datang ka imah tuh bapak lagi soting tuh apa tuh lihat tuh bohara ngarendeng juga orang Pakistan ada kan mending lalaki awewe deh tinggal anaknya be bapak pembina amat bapak ini masa top sama awal orang lain iya bapak hebat ini jangan mah kur top kekikian wah kayaknya bapak mah gila kali di sono maknana Baitullah berarti didinya aya Allah batin urang teh kapanggih jeung Allah lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang adab dipetakeun ketika urang berangkat ke Arafah di Arafah teh urang teh keur ditonton ku malaikat Allah ngerahkeun seluruh malaikat nonton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah
Delekeun coba hamba-hamba aing cak Allah aing nu sangat delekeun urang keur ditonton ku Allah, ditonton ku malaikat, kumaha perasaan urang ketika urang di harapan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika urang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan dek ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunnan zahir, keur miceunnan nafsu-nafsu urang, miceunnan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Tek. Hawa piceun bismillahi Allahu akbar. Tek. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kakemu, batin urang kakemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat, salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ki haji salat tapi masih kene ngagulingkeun, ngagunakeun duit bank, encan salat kajen kumaha ge. Sebab bunyana bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieunan kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Ndek iraha urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh sasarian nini nyagincuna gede jasa ngacai deui ta nini. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikeun kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabage iya tuh teu urang mun dibere daek teh hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke urang kuari lamun mudag-mudag dunia berarti urang mudag-mudag bangke urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi noreko urang mau noriko teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye ayeun sumbang atuh mama ieu insyaallah yen tarekat teh parugu kuari mah tarekat teh titah miceunnan dunia nafsu jeung setan endahan ngagugulung nafsu jeung setan ngajilah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum ta lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain datang ka ieu lain datang ka ieu lain datang ka ieu lain plek aya kapanggih guruna wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka dengan sakadar lebaran tasrek lebaran tasrek lebaran tasrek. Cek Imam Junaidil Baghdadi ieu nu kaing kudu diguruan mah. Nyana asup ka dinya ngaguru. Terima biasa norekat. Beres tamat tidinya hayang puas boga guru. Neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta. Pohara jasa muridna ge rebuan, kamasyhuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jana teh ahli Allah, diintip kunyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Syekh Junaid teh berarti can usul ilallah nyana. Ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat. Geus rada nyai-nyayan ngan encan usul.
begitu kapanggi jeung guru nuka dua ndek ka gurunya na tapi ieu mah guru tilok puasa isuk-isuk ngawudu berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masurna mah pohara muridna ribuan tapi kok teu pernah puasa aneh cek jadi ulah ieu ai ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ka guru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kup kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia nya geus kaget urusan puasa mah gampang jaknya na ya orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa ya geus mun dek berangkat ka Allah dek berangkat tayang usul ilallah aya ku guru di dieu teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek harapan kiamat cek kira teu jadilah jahat teh encan ge ngomong aya teh jadi mah geus indit ih pada kanyahoan bae aing moal geus ini teh kudu mah moal maksakeun aing balik deui bae ka ditu ka sok puasa emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa balik deui nya ka nu puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nya nah ieu si kumaha mang aing mang balik deui datang da ka nu puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui jadi cak guru sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab sia mah usulna bakal di ditu lain di dieu ulah di dieu sia mah nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan je aing ka ditu dicarekan ka ditu dicarekan wah jakena ieu teu beres ya kos ge ayo ka ditu lanjut ulah di dieu sia mangan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk teh jadi teh mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus ternyang-nyang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka jeung geus kieu bae kiaina ayo sia geura ka dieu ayo sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh cenah ieu beres sih urusan dia langsung ada sujud da hampura bawa nek dihideung nek dibeureum ku mama mah bae pokona kula mah nek ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajeun lah sabodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah nek kumaha pokona mah nek dahar teh dek nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku sofail gulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal usul ilallah puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah salah sia ibadah kos kitu geus ku mama bae cek kana kula dar dahar ngana musdahar nama aduh mama ai deui nama mah jarak wali we masih beukede nusun ya udah geus dahar ke pondok sore-sore dahar dah jangan dahar bae aing irah dididikna cek ieu dahar terus-terusan turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore bang dahar kabelah dina terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab
manusia diciptakan ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar eleh careuh mah. Ayanya nama lamun seubeuh peureum bae. Sabalikna aya nu mun seubeuh buringas. Aya lamun lapar buringas. Geus kumaha karakter-karakterna. Mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae. Tuh nu itu mah malah mah aya nu 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum. Itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna, nu itu mah 3 poe teu meunang dahar, nu itu mah sapoe sapeting sakali doang daharna. Aya potongan maneh mah Juned. Segala sia mah potongan dahar. Ayo dahar bae. Beuh, cek Juned aing burung dianggap tukang dahar cek kieu teh. Dahar sia mah. Dahar, kobloh dieuna dicarekan. Moal wusul ila Allah sia dahar bae mah Juned. Ambo. Ya aya saya jasa ibu bukan guru kos kieu jasa. Mana aya wali dahar bae? Eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi na ge baheula carang dahar. Atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah mah carang dahar. Kabelah dieuna para tabiin usul ilallah mah carang dahar. Eueuh dongengna du dahar bae usul ilallah. Sia mah datang ka dengan dahar doang. Jeuh. Nya aya si kudu kumaha ieu? Teu dahar salah. Korenganan kos kitulah guru mursyid mah. Maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae. Puasa ulah hayang nanaon imam mun ditanya sia naon puasa? Puasa naon hizib. Eta salah moal wusul ilallah. Sia naon ieu puasa? Puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta. Sia naon ieu puasa? Abeh naon? Dagang abeh laku. Puasa teu beres. Eta lah puasa fikih. Puasa zahir, puasa batin mah Allah. Hiji be. Kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh. Cak guru Ki Juned. Allah nitahna ngan Ramadan doang puasa. Salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah. Adapun puasa-puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ndak dituturkeun atuh mah angga Kangjeng Nabi. Ndak teu bae langsung ka Allah mangga. Nu pusat mah puasa mah Ramadan doang. Allah tah nu nitah. Iji. Saja nama Kangjeng Nabi. Mataksian deuk puasa ka Allah, deuk teu puasa ka Allah. Ulah nurutan guru. Ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae. Beresna sia kajen hukum. Allah. Ulah sok nurutan manusia, ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir. Ibadah batin mah hiji bae Allah. Sia kajen guru ka mana Juned? Lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah. Hiji bae Allah, puasa cak Allah, teu puasa cak Allah. Kukumaha ge cak Allah bae, ge geura tereh geura ge. Ge geura ge tereh ge. Hayo dipetakeun Syekh Juned teh anggap maneh teh keur ka Mekah Juned. Lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram. Begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf. Di dia teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab. Tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahalul. Ya awak maneh teh Masjidil Haram Juned. Tah kalbu teh eta teh Baitullah, puterkeun ruh maneh di Baitullah, jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh. Ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Juned. Sok lamun urang deuk ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa, kudu make kendaraan ka ditu, kudu make paspor, kudu make biaya. Tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah. Maneh jadi tamu Allah sapoe sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah. Asal bisa. Sok. Berem sidakep cekel hate, cekel galbu. Sok.
rasakan bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lit taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baiti qalbu sucikeun lit taifin wal akifin war ruk'is sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersihan toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah kira-kira teu kudu puasa dek puasa mangga dek dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun raga urang puasa lamun tadi teu dahar teu nginum teu jima kuari raga urang pilukeun puasa puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut puasakeun leungeun puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa ulah sadeuleu-deuleuna ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambeuna ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin urang lamun geus datang kadinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kade panggil ku urang pamajikan lamun urang mama sini sini duduk sini lamun urang lembur mah nyai kade nyai diuk di naon aki nyai jeung aki ieu dek bulan puasa kakak hayang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakna kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual habak tak etak kan ngeunaheun kitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu kalamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar ayo mang aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi nih aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habak gil mah kos gitu ya tawa lain udah gajaran kos gitu ieu keur carita ka jero ieu mah urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mantak aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asadakan aja jantung tarariis ieu mah henteu bae tah eta urang kos kitu sumah hese
batinna hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang adama Allah nama eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar diparentah asalkeun ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artinya dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ilaha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu ketika orang haus israbu wala tusrifu ketika orang tuduh sare eta lah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae tungtung nama atau beteng jebak gusul bante nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah ieu mah puasa para anbiya di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa cili mata cili irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah jeung ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa tipi ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae heuh iyalah neangan burit caknya nama burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urangan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jasa urang bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya jangan kanyawan di Quran ya leungit Quran masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih
aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa. Sebab naon? Ngabersihan galbu, nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah. Hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun, berarti urang kapanggih jeung jati diri urang, yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat, dibere tabah, dibere ngeunaheun puasana. Tinggal tanggal hijina iraha kiai. Alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang, ngitung-ngitung melalui hisab qot'i, termasuk epimeris, termasuk hitungan jenis. Ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula. Alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng. Sebab derajatna gedena luar biasa. Hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah. Hasilna luar biasa. Aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji, kemudian di daerah urang dan di kulon. Nah ieu ngakurkeun hisab akur kabeh. Jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah. Jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik. Masya Allah. Mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan. Nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun. Timimiti Rabu kemudian Kamis. Nah ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka kulon 10 darjat 33 detik. Jadi luhur bulan jeung gede. Insyaallah lamun cek ahli falak, cek guru kula di Cipanas itu papih kitu kene Kubang, lamun urang ngitung 10 derajat menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa. Lamun teu aya macam-macam, lamun teu aya unsur-unsur ti nagara, surah guru geus kadege bae. Papih Cipanas Kiai Kubang Izudin, lamun urang abah di dieu, lamun urang Nakwim menang 10 derajat engke kaditu selama 10 tahun kurang lebih bakalna akur bae. Ramadan teh Sawalna naon ka 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur lamun eueuh unsur-unsur. Geus coba ge urang cirikeun. Teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame. Di samping rame indah, di samping indah kadituna bisa jadi dukun. Ieu palak ge kos kitu tah. Geus urang geus kadituna mah leuwih jauh lama ge geus teu kudu dicaritakeun mah lantaran gede jasa ieu mah bulan. Nge lamun aya anu lembu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna kaditu bisa lain 10 derajat, bisa sabaraha derajat tah mah. Kumahanyana bae geus. Nah, tinggal lebarana urang Jumat. Jumat 4 derajat leuwih. Jadi urang puasa poe Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat lebaran. Berarti urang puasa sabaraha poe? 29 poe.
lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab. Selalu kitu bae. Nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab, moal bisa ru'yat tanpa hisab. Kalau urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad, di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kukumaha ge. Sebab naon? Sebab ru'yat hese. Hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat, tetapi tetap nu main hisab. Iyalah Baghdad. Seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer. Ieu teh di deuleu tetap kudu hisab bae. Negara memutuskan ru'yat sebab sumuli ru'yati wa tilu ru'yati, tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab. Teu bisa terlengan ru'yat. Haju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar. Nu tadi kuduna kudu syahadah hisbah. Ulah aya bayaran-bayaran. Geus urang kuari mah geus husnuzon. Mana baik silahkan. Nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha. Kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun, ti Jawa Tengah ngirimkeun, ti Banten ge aya ngirim, ti daerah urang ge aya ngirimkeun. Alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur, Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Tapos kitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5. Nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid, nyana guguru ti Ulug Bek, nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional. Ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula. Ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula. Lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam, di Jawa Tengah jago palak nu make sulam, di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam, aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make deuk make naon silakan. Ngan kula masih keneh make sulam munairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Ieu ulama Indonesia ge diaku dunia. Ya samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat geus. Ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab qoti sulam munairen 10 derajat malam Kemis. Kula deuk puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae temen guys. Loba jasa. Tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang. Padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting mah tanggal hiji Ramadan. Alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis. Bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari.
Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kulama sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal wagang ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit bang Haji bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngita henteu ngundang teu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh oh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah cuma sok aju mantep jae sok aju yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah so amat aing dihareupeun sia mah aing sok-sok mun dihareupeun Allah aing teu ieu mah keur carita kasogolan kula masalah eueuh nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat mengenal Allah melalui thariqah kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna salila sataun dina pengajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura kahiji nomor kaduana bisi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan dia. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu orang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu tah orang malam Minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 orang hawal abah lamun nu aya waktu keur teu ka mamana urang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan urang babarengan puasa